Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Farah Aurelia kelas 11 MIPA 2 bade nyampikeun biantara anu judulna Panyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Kuasa kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa patepang larai sareng kempel di acara ieu. Ibu atawa bapak guru anu dipikau hormat ku simkuring sareng rerencangan adu dipacintaku ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadungikeun biantara anu dijudulna Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Dina dunia medis, hartina narkotika teh nyaeta obat bius atawa obat penenang anu dipasihkeun ka pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu teh mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadayana. Lamun dipake nu teu bener, misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter, jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan. Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu teh nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak anu leuwih parahna deui, narkoba bisa nyebabkeun gageluan jeung kamatian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna wae. Ari barudak murah di zaman ayeuna marake narkoba teh jang naon, biasana mah jang gagayan hungkul. Bari jeung maranehna teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa arurang. Atawa ngan saukur mimiluan batur ambeh katingali keren. Padahal mah keren ti mana? Mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Coba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun teh bakal ditahan ku polisi tuluy di penjara. Apanapi narkoba teh pamakena tos diatur di undang-undang, jadi nu marake narkoba teh hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong hayang make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba jeung fokus ka hirup nu balek. Mang panghirup urang ora keneh anu insyaallah panjang umur keneh, hayu urang eusik kahirupan ku hal-hal nu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana. Tu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosna. Hatur nuhun parahantosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.